resep lalapan. Aduh, iya. Oh, ayo kayak nang ya malah ini setik deh ya Abah. Nah. Sup. Ayo orang dahar lah tuh sup. Tadi usup mageroan ke Abah. Ayo sok dahar lah kayaknya lah orang dahar lah. Capek Abah ya aduh. Assalamualaikum Baraya, ketemu lagi dengan Abah di sawah ini. Abah teh aduh udah aktivitas ya kemarin teh hujan besar jadi sawah Abah rempag ke rempag betas nayuman eta menang tanur itu rajol merenan ya incu nganteran tah ayeuna Abah kita dahar heula atuh da can dahar Abah teh ayeuna rek dahar heula nya teh jeung incu teh nganteran tadi teh. Yuk Baraya urang mimitian dahar nih tak aya ieu incu mawa goreng lele sambal beureum goreng jengkol lalapan pokoknya mah mantap meureun Abah ke lapar kieu mah. Yuk Baraya bismillahirrahmanirrahim nganu anggeula sup Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Betul lah sup betul lah bismillahirrahmanirrahim. Aduh, incu nganteran ya. Sup arek samalna sup. Oh, samalan euy. Allah. Mantap sup. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Yuk sup lalapna yuk. Sup resep lalapan. Aduh, iya. Udang lele yuk. Enak sup bisa wakimnya mantap. Apa Abah
Tuntut.
habiskan. Aduh. Terus, aduh, alhamdulillah baraya, ya dahar di sawah, terus aktivitas jeung ieu incung nganteran, dahar jeung lele goreng, jeung jengkol goreng lalapan, aduh, abah keur majeuhna lapar, aduh mantapna bukan main baraya, ngetop sup mantap, mantap. Nah, segitu aja dari abah. Ini di sawah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.